Lamun nyeun menu kieu teh pasti jawabanna teh nya ngeunahan kene asin sambal jeung jengkol teh. Of course atuh besti, but we must try something new, isn't it? Tuh, letah urang ge ti Soledad besti geus ngadahar ieu mah. Ameh loba variasi we, ameh teu bosan masak hayamna. Tadi makan urang teh geus ulin, geus larinya besti, terus urang teh diuk dahar heueuh. Ai urang kan lamun ngomong teh memang gorocok kagandengan merenya eta teh duaan teh keur bobogohan posisina teh. Geus kitu teh dulak-dulek ka urangnya jiga nu hayang naleg besti. Bari jubras-jebris manehna teh mawa kantong tuluy pindah ka bangku anu leuwih jauh. Untungna aya nama urang penyabar dan baik hati. Coba zaman baheula mah nya mangprang keneh ningali nu dulak-dulek teh langsung disampeurkeun heueuh. Paling kena jero hate we ngomong teh kunaon maneh gitu. Ari aya nama kalah hayang seuri urang mun ningali nu poporongos kitu teh kunaon naon kitu teh bisa diomongkan baik-baik tah eta teh tandana urang berarti geus dewasa besti. Pokona anu saumuran urang mah ayeuna teh keur memasuki usia anu hayang tenang, nyaman, adem gitu pokona mah nya. Duit we sing loba enggeus eta hungkul teu loba pamenta urang mah. Nyeleunglem di imah sapoean ge ceuy besti. Moal paduli urang mah nya loba keributan di luar oge anteng besti.